di Majalengka bagian utara. Aya hiji pesantren arana Al-Jibri. Eta pesantren nu gadungna seorang kiai. Eta kiai gadung putri namina Ainun. Sok dipanggil oge Nyai. Jang. Oi, naon Pak Kiai? Dia lah saya sekadar ya. Ya, Pak Kiai orang sama berengel. Cik atuh geus heula. Panginkeun lain kopi enggak ngopi euy. Ngeulaheun sia cuacana ieu. Ya mun. Ngomong naon sia? Ya Pak Kiai, mana rek mabar teh Pak Kiai? Nah, saya dilala ieu jaman ieu. Hah? Mun Pak Kiai naon? Sia naha mandi lila nyopot ieu? Ka mana wae? Ya orang tadi nyeuneuh kana. Ya, Udah lah sampai nanti. Kali ieu maju. Kan pakai itu disport. Cik atuh udah pakai itu udah mau mikir urusan wae pesantren dia. Pantangankeun we lah jodoh jeung si Neng. Pokona mah anu paling terbaik Kang si Neng mah. kayaknya ane satu orang baik kasih Nyai mah. Ai teh hayang kudu kasihkeun mah ai. Orang teh kasep, tanggung jawab, gaji di pada ongkos. Aduh. Indonesia digetrok ku aing sia. Oh nya yang geus kieu tuh. Pakai pada geus kieu. Paling terbaik. Nanti Oke, mohon Pak Kiai. satu sok aya nu ngombe di HP mangga. Teraskeun we aktivitasna. Pakai nu balik lagi kopi dulu. Mohon Pak Kiai. Nuhun ya. Nanti. Naon ieu mah? Tingali bedewek. Nah, kita harus video alus. Pokoknya mah orang teh kudu jadi saatnya si Nyai tayang nyaho. Pokoknya mah mah tetap hayang. Lu, emangnya tak? Bedewek. Hah? Tuh bisa, pokoknya si Nyai kudu nyaho berita ieu. Bisa-bisa Aidan murid dijodohkeun jeung si Nyai. Sementara Aidan teh murid kesayangan Pak Kiai. Oh, si bos kudu diberi nyaho ieu mah. Marana nyaho teh? Hah, eta pinu kana benar. Oh, si Aidan. Ih, urang mah satu juga Mas Ayu teh ya. Enggak ada. Anak Aidan mana? Masih si Abah tega-tega kamu tuh hiji-hijina. Apaan si Abah teh apa? Kurang teh boga ada. Ih Nyai sia mah jadi awetan di bodoh kan gila-gila. Bodoh kamu dan si Dadan anu tolol. Mending kena kasih Idan anu kasih. Anu banget. Anu alim. Pokoknya mah urang mending kan Idan. Aduh, mana kayak apa mah kasih juga. Sama si kasep. Geus mah beunghar. Kiyowo. Anak kepayu teh paling mantap. Ulang orang si Idan kan aing Nyai. Hah, tadi cepetan teh si Idan mah. Si Yuda. Aduh, etanya si Idan level di urang mah. Kalau kita aku gitu udah hayang tenang. Kamu tadi si Yuda. Si Yuda manja, alay, bocah pring ongkos. Aduh, aing mah teh hayang. Mending ke Adadan humoris, romantis. Aduh, aing mah liter Adadan. Geus pokona urang kudu
ada dan nyaho di sayembara. Yuk, antar, ayo ah. Aduh. Sayembara naon? Ya kudu, ayo miluan. Ayeuna aduh, Ya ayeuna. ayeuna ini suka sayembara. Oh nya geus ayu. Kudu. Ayo. Tah, nya ulah kitu janji. Mulai merasakan rasa cinta. Mih. Ayeuna nang kasep bager ieu mamih mah keur lieur bae cenah oge si abah teh hayang nyandung deui beureun mamih teh di madu. Mingkeun bae si abah makeun ek nyandung dikeun teh mami teh boga babaturan yang ribut teh mi. Urang teh ayeuna teh boga berita baik nih. Apal teh? Berita naon? Eta teh berita teh pakai teh kenangan calon minantu jeung anu yang urusan pesantren nih. Urang teh hayang kawinan jeung teh anakna Pak Kiai apal teh si Nyai. Mudas kumaha teh? Ya geus geulis bahenol. Mantap. Nya imut pokona mah urang hayang kawinan jeung si Nyai pokona mah mun bisa dikawinkeun urang ek kabur ka Padokia. Kunaha nang kasep ka Padokia? It's my dream, not her, my dream. Karep pokona mah urang hayang kawinan jeung si Nyai anu anakna Pak Kiai. Itu sayang geus urang mawang meuli si Nyai we ka Jogja moalnya. Oh, urang mah hayang da kasih Nyai Pak Kiai. Aduh, dasar budak teh kada gelo kos bapana. Dan dangu teh Pak Kiai bade ngayakeun sayembara. Sayembara sangkan jadi mantuna. Nah, tidak teh jeung si Nyai bae ben pisan neraskeun ieu kesan. Aduh, kayak dipikir-pikir relasi ada dan macan gede bisa itu bawa KM. Mimi teh meni hoyong pisan gaduhan ku anak ustad. Sangkan ilmu nu ku idan boga bisa manfaat ka masyarakat sareng bisa ladang amal ibadah yang urang dihayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaacana Pak Kiai ngucapkeun kanggo sadaya anu tos biasa kempel dina ieu acara. Nyaeta acara sayembara anu insyaallah bade nyeleksi calon suamina sini. Dina acara sayembara ieu aya 2 rupi. 2 pertanyaan sareng 1 persyaratan. Anu tilu dina tilu sayembara ieu kudu tiasa dilakukeun sadaya. Persyaratan pertanyaan anu pertama nyaeta kumaha carana mengembangkeun sareng memajukeun pesantren ieu. Atur nuhun. So, anu bade ngajawab pertanyaan ieu nu paling pertama eta adadan. Aduh, Pak Kiai ieu apan urang teh minantu kasayangan Pak Kiai. Tah, urang mah aya hiji rancangan meh pesantren ieu maju. Carana ku hiji ngaduk gapleh meh barudak mikir kritis terus tiis jeung logis kumaha. Astagfirullahaladzim.
Ai orang mah benten Pak Kiai, jeung jelema goblok ieu. Awan gituan sabar awan sok mangga lagi Orang mah kieu bade masang wifi di unggal kamar dan pasantren teh sila pokona mah kira-kira alus lah masang TV ke unggal minggu teh dibawa ke mall jalan-jalan tah ke tiap malam minggu teh Pak Kiai milu orang ke diskotik minum-minum. ayo atuh wing milu bos siga bos Ayo jeung urang pokona mah. Si ananang nan kepret ku ai. sorry bos Tenang bos. diteraskeun ka Ahildan Sabda punten Pak Kiai. Cara abdi ngawajukeun pesantren itu nyata mere beja ka setiap masyarakat sareng mere nyaho program-program nu aya di pesantren ieu sareng ngayakeun program nu anyar sangkan narik ke minat muda-mudi nu zaman ayeuna nyata carana hiji ngayakeun qasidah modern kadua hafiz kitab Al-Qur'an sareng program nu sajabana anu alus pikeun pesantren ieu maju. Masya Allah Gila pisan dah. atur pertanyaan anu kedua eta makhluk naon anu paling hina di dunia ieu Guys pasti ieu pugu ieu pasti sia si Dadar anu geus pugu bos togel. Roba awena keur mah kurang mabok. Cicing. Ayo nyampura jelas patek. Si eta tah jelema makhluk atawa jelema numpang hina-hina nama Wanian. apa awal disumanggakeun kanggo Ahildan bilih gaduh jawaban putar pertanyaan anu kadua mangga Santajana Pak Kiai, menurut Abi mah di dunia itu teh aya jamin paling hina. ICU dan menghina. Soalna sahina-hinana tukang maksiat, sahina-hinana tukang mabok, tukang judi, ceramah dong. Pasti bisa jadi ahli agama, lamun mahena geus meunang pencar hati Allah. Sabalikna, lamun zaman nu tadina ahli ibadah, ulama mengerti agama bisa jadi eta nu jadi ahli maksiat manehna karena manehna teh bisa jadi kecewa karena kekayaan manehna serangan. Masya Allah Menurut Abi mah nya jamir paling hina teh nyata jamir nu sok nganilai pola batur tapi manehna teu biasa ngintrospeksi dirina sorangan. Masya Allah Itu Pak Kiai. persyaratan anu katilu anu kudu pisan dilakukan ku calon salakina si Neng eta milarian hayam santos di pilarian tayangan tempat anu paling sepi anu teka tepok kusaha anu teka panggilan kusaha lajeng pencit hayam eta pokona teu meunang kapanggih kusaha santos dipencit hayam eta dicandak ka hareupeun Pak Kiai. Paham? Sakitu wungkul parmentan di Pak Kiai. Pak Kiai ngucapkeun hatur nuhun. Yo Yo. Loh, kemana nanya? Itu tuh bos, ayam. Mana? Naon kasep bageun. Jadi kieu mi Kumaha sok. nang teh disuruh nangan hayam ke Pak Kiai teh suruh dengan hayam menumpang buhay nu jeung sangat jeung ngawin si Nyai teh Nu jiga kumaha hayam na teh. nya hayam teh anu teh kalau badagingna anu montok jeung boy pokona mah
Mami boga ide. Hadiah mami harewas. Oh, nya eta ongkona mah. Kudu nya. Nya, siap. Cak, kamari aing teh ditah newak hayam terus dipeutit cik mana tuh ayeuna bawa ka di hayam. Mangga yuda adik canda. Enak. Ngeunah tuh. Hei, nggak jelas pakai dah mahalnya. Pokoknya mah enak len. Dan mana? Ya, so. Ya, Pak Kiai. Kalau. Aing ketak tahu hayamna. Bauna ge sarua. Di mana? Nanti Lampung. Di Lampung. Nyaan. Nyaan. Botak kan ngomong. Nyaan Pak Kiai nanti Lampung. Di Lampung apa ti tukangan pesantren? Di Lampung. Lampung apa pesantren? Itu Kang Pasar. Ya, nah, hayam nu aing rek dipeujit. Iya Pak Kiai. Nu aing ieu teh. Iya balikeun deh. Hai, balikeun. Nya balikeun deui. Itu. Satu. Dan mana sok atuh catakan itu? Lah cuma wahayam aduh. Nyandak Pak Kiai. Pangapunten. Orang terbiasa nemukeun tempat nu teu katinggal ku saha. Sabab di mana nabe orang aya pasti terlepas di penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ta'malun. Quran surat Al-Hujurat ayat 8. Udah ada adat ya mah. Harus udah ada adat. Teman. Punten. Pengumuman kanggo pengenal sayembara. Dah, ngaco dah. Wih. Ayo lihat. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Orang kabur baik. Nyai berdua nyai. Aduh Pak Kiai gawat. Nyai kabur. Nyai. Jangil dan or pakai hujan Pak Kiai nitip di pesantren supaya aja menjaga ya mung sakit juga seperti Pak Kiai atur nuhun jang Pak. Saenggeusna Pak Kiai maot, eta pesantren dipimpin ku si Idan jeung istrina si Siti. Eta pesantren algibri teh makin maju lantaran dipimpin ku si Idan. Kitu deui si Nyai, ngarasanya lantaran Pak Kiai maot. Ngaraneh geus hidup bahagia jeung pasangan-pasangan masing-masing. Si Nyai jeung si Dadan, si Euis jeung si Ida, si Siti jeung si Jajang. Amanah di ieu dramanya eta. Segala permasalahan bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Tong juga si Nyai menyelesaikan masalah ku cara gegabah. Kitu deui tong juga Pak Kiai naruh harapan ka batur nu teu dipikahayang ku batur. Aya hiji ustad nu nyarios ieu. Ilmu dunia teh penting dipelajari, tapi aya hiji ilmu anu wajib, anu kudu, anu penting bisa dipelajari nyaeta ilmu akhirat. Insya Allah, lamun urang ngejar ilmu akhirat, ilmu dunia oge bakal minim. Sekian dari kelompok kami, kurang jeung lebih mohon dihapunten.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.